Beruda. Masih ingat gak ke Syaki tukang lumpia anu kamari sepet rame anu aya di jalan Buah Batu geni? Poenas kamari kedatangan deui Syaki da kamari teh ningali Syaki teh parabotos salah sahijina teh anu lalusuh kitu. Ya geus we terus kami teh berinisiatif ngaganti da walaupun saeutik oge tapi insyaallah bermanfaat untuk Syaki. Barang dibarekeun teh alas si wadah togena teh langsung digantian ku nu anyar cenah da eta mah geus butut geus barolong kitu. Alhamdulillah pisan cenah teh tingali ku teu kapake pisan ku aki cenah jadi alus kitu si tepatna teh. Berikut udah caina mah geus boga aya mah jadi teu kudu make aqua botol deui cenah. Alah si ember lagi diganti gitu tinggali si pinky boy si aki ayeuna mah. Alhamdulillah pisan cenah kawargi TikTok ayeuna mah kita jadi loba langganan nu ngapoeuna teh. Aduh kan ieu si aki saking hubungan aya upin-upin oge nih kok diajak joget kieu kok teu ditanggap. Ah si aki diajak ringkas kitu. Geus we ayeuna mah urang nyumpi aki si kami geus lapar ya beteng-beteng tolong mau geus sakarabekan heuh. Hargana teh mung 12 ribuan teh tingali si porsian lumpiana barudak loba pisan aing mah kok ka Gunung Uhud tingali. Si perbubuhan duniawi na teh leko bokan nama sindog nage hiji teh tingali